yang nempok sanud. Tuh baru tuh. Beureum ya bos mah. Upin Ipin sayu Upin Ipin nun Upin Ipin. Kade teh cimot tong di ieu bisi ngabuda. Tak kitu keun nu meh loba nu nanya teh sok beureum ya bos mah karunya. Sandi usar nuhun tulisan Cina. Tuh. Abi mah senang selawatan ieu teh cimotnya. Nah nu nembe dieukeun panginten. Yang ieu ya. Dauni. Upin Ipin geus regreg eureun geus penting geus bae. Upin Ipin mah hiburan unggul. Upin Ipin atuh nuhun Upin Ipin. Mana mah jauh ki foto. Sebagai itu coba pangwartoskeun. Ahmad ya Nurul Huda. DM Muhammad Hasanun. Naik. Ulan. Astagfirullahaladzim. Kira cuma untuk konik ablek kupingkeun. Ya. Aya nu typing di dieu teh cimot pangwartoskeun ka Sanun. DM Muhammad Parlan 12 buka cenah. Aya naon? Aya peryogi pada namut artos meureun. Teh cimot baca kerboboran gitu. Untuk Kante. Ada jauhnya. tebi itu ayo nangis. Ya Allah, bahagianya tiasa itu tuh sih boboran ablek. Atau aya peryogi punten. Mun ke dieu ada ke di wartoskeun. Angke ge aya waktuna mah. Aya waktuna angke nya. Beureum cemot hoyong ingat da mah hoyong ingat caria deui. Di biasa nama eta teh sabaraha dinten eta teh sabaraha lami. Cemot mah sok lami. Biasa nage 3 dinten nyerina teh eta teh 2 dinten. Henteu cemot mah 4 dinten, 5 dinten.